ringku kue, ringku kan usaha mah batur kemana kek? Usaha kemana tuh sih teh Marpua? Ya kemana usaha, ulang ngaringku kue di Amben. Dabari domba gandeng berelean wae lah. Wah, nyatuan, pas betul mana? Batur mah rencem ku emas, ieu lain, rencem ku emas, lah rencem hayu ke Cimata. Mah tuh daeng ge, hayang nyenangkeun mah. Hayu mah teh usaha, nu getol. Ah sia we mangkat usaha ka ditu mah ngoloyong. Oh, rumah gimana emang semua menang lah, mangkat ini. Jor teuing mangkat suka geus tuh ka Palembang ka seberang. Teuing lah. Neng, kumaha dan langsung teh pacar. Lancar. Belum pakai nanti mah. Kaloban dan dioper. Ayeuna eta we heula nyawa modal waktu itu. Modal jajannya pernah. Kayak orang gede. Jadi gawe nanya mang. Apa ngilu wae jeung mengkomeng ngarosok. Nya aing mah ayu wae ka asik. Eta nana rek mantuan aing digawe mah. Loba beresin emang lagi heuh. Capek ngarosok kok sebenarnya nama. Sekolah masih bener we. Ulah segala yang ngarosok. Bukan, Enggak. Mereka mana, Neng? bade ka warung, bade ngiring mal. Halim si acara gena. Ente, menuju jomblo. Ayo bade ngiring mal. Ayo teh. Mengkomeng, mana teu kuat teu bujur, mana hejo matana. Ya, entah saya gitu mah. Mendingan gak saung we gitu teh. Ayo, tapi tong lila-lila nya. Oh, nya, ayo. Dari ke dirinya teh. Tempatnya bersih ya. Ih, lu bener teh. Serius, jadi kalau milaran caroge anu pi beneran, kepunyahan ka budak. Ya cocok eta mah. Abi pisan. Sebenarnya abi ge single teh. Sorangan wae. Oh, kayak single anu neang kere ka dieu. Ah, moal aku. Da abi mah hidupna ge soranganna biasana ge. Amun di lembur batur mah. Wah, mengkomeng. Muni nyanyinya ya. Mengkomeng. Duh, bebenjit. Teu nyaho aing keur happy meureunnan ngaganggu wae bebenjit teh malah ka dieu. Ih, aing mah. Ka dieu. Naon sih? Mengkomeng. Apal meureun. Apa naon sih sia ah? Daripada bejakeun ka Geus cicing ya. 10.000. Gua bejakeun. heh? Ya, kurang atuh mang yang dibejakeun. Ih, sia mah. Ya jadi geus, ari mangkat ulin. Oh ya mang? Oh. Goblok benjit aing kena wae palak euy. Makua kemana liarna yo? Kaing sepuri beuteng yo sayang dahar. Aduh, alah aing ngomong arek ka warung wae apa heuh mangkat ka seberang ka Palembang dihan. Wah, aing hese neangna jauh-jauh ting mah. Saya. Wah. Dasar buaya. Komeng ieu mah. Aduh. Ieu mah duit-duitkeun ku aing. Iya nih eueuh ya. Teh. Boga apa teh mah? Aya nomor HP mah, HP nanti ke bawah. Aduh, aing mah gimana? Ngaduh, abad adal buntung. Buat ngari pemajikan babaturan acan. Aduh, aing mah. Cuma kudu urusan aja aing aduh. Ya sia kumaha pemajikan asia deui ku aing. Asa ku aing ku komo sia lamun dipirangkeun mah. Aing. Waduh, pemajikan aing aduh. Ulah, Mang. Itu urang, Mang.
Wah ini viralkan oke yo. Ulah tuh mang ulah. Wah nya koma isi nya minta duit we nya ibu di viralkan mah. Oh ini satu mang urusan ke keluarga Mana mang. ada duitna? Duh aing mah. Aya sabaraha sia? Oh 200 mah yo. Wah, Moal. aing minta 1 juta aing 200 aja ayeuna ke sasana transferkeun ka rekening aing. Aing mau duit di mana 1 juta aing neangan ke mana mang? Waduh, pemajikan aing. Oh iya 20 200 lah yo. Geus sajeun. Ya awas ke rekening sabulan ada samaren ada nya. Oh aduh. Ayo sia marpu balik sia. Malah Ayo wae. Goblok. Yo. Ya, lumayan kan tuh, aing usaha aing tuh kudu capek-capek ya. Ah, 100 sewang ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Ah, 100 sewang. Yo. Aing 100 ya 100 boga kan. Tah. Anjir. Kok ngomong randa wae. 4 tahun latihan aing. Pedis dah aturan mah aing menang meureunnan. BOG 3 mah. Awewe. Aing tadi si pian. Katipu we. Ayeuna aing setamayaran didenda. Duh. Nasib aing aturan mah. Tek untung jadi buntung. Duh, nasib. Kenapa sih, Mang? Aing baba dijukut. Asa meng? Gua mah. Saya pegawaian ya, jeung modal teu boga. Boga duitin nyahan gori sugan cau naon we. Ya aya ieu mah. Modal mah. Nya urang hinjem heula. Kukira aku barek beak wae modalna sia mah. Nya sorangan mang kahirupan atuh aranna ge. Ena urang rek kudu boga modal deui rek mulian cau sugan atawa gori. Teu mahal teuing meureun, ieu 6 milian. Barangna meureun tekor wae. Ya biasa lah. Pas bos Bogor dah sora kesor dah rugi ge mang. Aya ya. Modal malulu ngadanya teh sia mah. Ya, tah 200 tah udah aing, teh gampang. Kurang mah minta deui ka aing. Oh siap. Nuhun mang. Oh, Oke dah, tahu syukur, naonnya Bang. beulian tuh. Oke kau ngisiman bayaran di eta gantiannya. Oh, Ngeclok lah mangan pagawean ya. Nah, pucuk dicinta ulam pun tiba nih. Mantep nih. Aja aja lumayan. Tapi urang berbeda heula sugan. Mang Aang lainnya. Mujun aja. Duiteun. buat barala teu anggeus aing babat teh mah ya. Mang. Nah, meng di wae meng. Cau digawir sawah itu. Anu amang lainnya. Nya nu aing eta mah. Naon? Ya rek dituar supaya menjadi duit, Mang. Ngora keneh si teh. Allah tadi kurang cabak-cabak. Nyantong cawan nu aing sajena tuh neanganna. Nya pugu manggihna eta. Siung kurung ku aing dibere ongkom modalna cowok aing ongkom. Atuh ke gratis beres sia mah. Dibayar keke aing geus payu mah. Geus kanu sajen cowok aing eta mah. Sawah mah. Ih, teu bisa diajak bisnis ya aing mah. Kanu sajen kan eueuh takarak. Ya, naon sih pian? Tah duit teh Pak, itu modal. Modal wae sia mah dena teu nangkep mantep sia. 3 mangkomeng jadi beres tadi ditur modal. Geus tong pake modal tuh di ieu di kebon Pak Haji loba cangkorong. Mau ragan tuh geus dinya ieu non pulungan we jual ka ditu. Laku da cangkorong oge. Sigina sok kumpulkeun tuh kudu pake modal tah maman. Tuh, Ayo wae udah. warung emang laku. Mun baheula onam. Laku jeung ieu. Kunaon sia gerendeng wae. Iya, geus tanggal lanceng korong ku bapak. Sia mah. Teu boga duit emang. Henteu, Boga jualan deh sia. boga. Tah, ajeun. Urang jual wae. Tuh, cau cenah jual 200. Tuh Bapak. Geus we, paling dek jualena jadun ya. Ya, nanya, Mang. Aing curiga ya. Biasana rek eta mah lamun geus ngomong teh nyaan wae da. Hubunganna mah borol teh meunah teuing. Wah ini modalan ongkos cau aing ditebang ongkos wae. Mal dibayar ka dihan. Baheula aing ge penasaran aja. Wah, astagfirullahaladzim. Bener weh.
aing pasti dituar budak eta mah. Aduh, kalah. Ieu budak ka mana ieu? Ku aing lamun tanyahoan dibebeskeun ieu mah ieu. Ieu bener budak eta memang nage. Aduh, kalah. Ku aing si Komeng lamun tanyahoan ieu. Ayeuna mah bener moal bere ampun ku aing ayeuna mah. Yuk, mana euy? Ayo kudu balik deui yeuh. Moal kecarekan ada. Tuh. Ayo ngumpul kemana nya? Ah. Ngumpul aing ah. Saking mah geus bunyi ya. Makanya macam nah ditanya hoan aya eta bujurna. Ai ya. God.